Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngarambet. Let's listen up. Ngarambet. Teu cukup ku digasrok, jukut tambah bala jeung jangkung. Atuh geus aya deui wae pigawean teh. Nyaeta ngarambet. Nutas tandur kudu digarawe ngarambet. Beda jeung ngagasrok bari nangtung, ngarambet mah kudu bari nonggeng. Teu make pakakas ari ngarambet mah. Cukup ku dicokotan ku leungeun wae di kaos kakian butut. Urut suku nu teu kapake. Ngan orokaya sok hararideung kuku teh da aya taneuhan dina sela-selana. Jeung lila-lila mah jadi karoneng keuna ku getah taneuh. Ieu bedana bangsa urang jeung urang Korea. Batur mah mun ka sawah atawa kanu leutak teh sok saged make baju sapuratina. Sabangsaning kaos tangan tina karet, sepatu boot, topi anu aya gagaberan kanu punduk ameh teu panas. Nya bisa kajudi leungeun jeung sukuna bararesih moal ruksak. Atuh pundukna oge moal hideung. Ari di urang mah cukup ku didudukui atawa di topi wae. Alhamdulillah kuku kararoneng jeung keongeun leungeun sasanggaleun. Jadi meureun palebah dinya mah elmu nu matak diarulikeun sasadiaan ai rek digarawe teh. Ulah padu bae. Nini kunaon eta sukuna paretot? Ih geuleuh. Ceuk incuna ka ninina nu keur ngodekan taneuh dina kuku sukuna. Pok Nini ngajawab bari seuri. Keun bae Sujang, da Nini mah geus kolot, moal payu deui. Teu jauh beda jeung tandur ngaramet mah awak kudu nonggeng nyabutan jukut dina sela-sela pare. Biasana eceng, genjer jeung jukut sejena moekan ruasan pare. Mareng aya pare nu teu ngabaris aya dieserkeun cenah lempeng jeung baturna. Sarua jeung nu tandur nu ngarambet galecok sagala diomongkeun. Meureun ai urang lemur mah resep ngawadul. Dina urusan dapur nepi ka urusan jaranjian lamun rek lalajo bodeh, bangreng, wayang atawa film layar tancep. Jukutna mah aya digundukeun, aya dibebeskeun ku suku kana jero taneuh. Atuh genjer jeung eceng masuk diala keur tumiseun atawa lalabeun ke diimah jang deungeun sangu. Pare katingalina tambah morontot tas dirambet mah luasanana beuki gelede komo mun digemuk deui mah. Geus kitu mah tinggal ngadaguan pare reuneuh tinggal dipanen. Geuning nyawah teh bangga ngaliwatan sababaraha tahap hayang dahar sangu teh. Teu babari da merlukeun kasabaran jeung kaikhlasan. Lamun dina akhirna panen rugi bea ku beurit atawa ku hama. Patani geus capek gawe tinggal ngadoa ka Nu Maha Kawasa. Sangkan hasilna mucekil. Manusia mah ngan sakadar ikhtiar ngajalankeun kahirupan. Itulah cerita Ngarambet. Terima kasih sudah menyimak. See you.